Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda sareng Miss Retno Aprianti. Dinten ayeuna urang diajar tema 3, kagiatan sapopoe. Naon sih harti kagiatan sapopoe teh? Harti kagiatan sapopoe kagiatan anu wajib urang pigawe unggal poe. Bahasa Indonesiana kegiatan yang wajib atau harus dilaksanakan sehari-hari. Contoh kegiatan sapopoe gugah bobo atau hudang sare. Hudang sare kudu unggal subuh. Mandi atau ibak isuk-isuk. Mandi sapoe 2 kali nganggo sabun, dikuramas nganggo sampo. Teu hilap ngosok waos atau huntu nganggo odol. Mersihan tempat sare. Sasarap sateu acan angkat ka sakola. Indit atau angkat ka sakola sareng babaturan. Di sakola diajar ku bapak ibu guru. Kumargi ayeuna masih belajar online, jadi hidup belajarna di bumi sareng mamahnya. Nah, Miss Rere ayeuna gaduh lagu basa Sunda nu judulna Gugah Bobo. Hayu urang regepkeun. Gugah bobo abi teras ibak nganggo sabun, teu hilap ngagosok waos nganggo odol, satos ibak kabantosan emak, asik-asik maresihan tempat bobona. Gugah bobo abi teras ibak nganggo sabun, teu hilap ngagosok waos nganggo odol, satos ibak ngabantosan emak, asik-asik maresihan tempat bobona. Diapalkeunnya laguna Minggu Payun hideuk praktekeun. Ayeuna urang diajar ngucapkeun kecap e sareng e ku hideup turutannya. Meja, meja. Lele. Enteng. Berit. Pecang. Manuk. Patlot. Acuk. Engang. Cau. Mung sakitu pembelajaran dinten ayeuna, mugi-mugi hideuk tiasa ngalaksanakeun kagiatan sapopoe disiplin tur tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.